teu awehan haneang gentra inten Sundarina rek matandang magelaran tembang Sunda Cianjuran sejajah buang tumalapung ngaraksa ngariksa seni talari teruhun tembang Sunda Cianjuran gentra inten Sundarina mutus diseni bihari miara jati dirina paralun ka silih junti. Haturan pemirsa, wilujeng petepang di dina acara Tembang Sunda Cianjuran digelar maneh ngalangkungan TVRI Jawa Barat. Danget ieu pakempelan Tembang Sunda Inten Sundarina ti Kabupaten Garut sejang ngahaturkeun haleang tembang hariring pamatri asih kanggo pamirsa sadaya anu masih keneh ngabandungan tur mikalandep kana Tembang Sunda Cianjuran. Kaleresan dipayuneun urang sadaya parantos sumping pangersana Bapak Dr. Andes Haji Asep Kosasi SH. Mantena salaku pawengku dina pakempelan Tembang Sunda anu baris megelaran dina wengi ieu. Wilujeng wengi Kang Asep. Wilujeng wengi Ayi. Disagedengeun urang ngadangukeun lagu-lagu Tembang Sunda Cianjuran. Di antawisna aya pamiarsa anu hoyong uninga. Buah dina senina, dina budayana atanapi dina rumpaka. Anu janten patarosan naon bae anu jadi ciri mandiri dina Tembang Sunda Cianjuran mangga. Naon ciri mandiri Tembang Sunda Cianjuran? Ari tembang teh panginten salah sawios seni sora anu diragakeun ku sora manusia. Aya tembang, aya kawih di Sunda teh. Boh tembang boh kawih urang wajib miara sareng ngamumulena. Wangsul deui kana tembang, ciri Tembang Sunda Cianjuran. Tembang Sunda teh saleresna mibanda atanapi aya sababaraha lagam ai anu kantos hirup di tatar Sunda. Aya lagam Ciawian, aya lagam Cigawiran, aya lagam Kaleran, sareng lagam Cianjuran. Tah anu dipaglarkeun di TVRI Jawa Barat ieu nyaeta Tembang Sunda lagam Cianjuran. Lagam Cianjuran mung hanjakal panginten ayi eta tinu opat lagam teh anu sumarambah nerekab sumebar ka tatar Sunda teh mung lagam Cianjuran. Gitu. Lagam Cianjuran sanes banda urang Cianjur wungkul ayi. Lagam Cianjuran bandana urang Sunda sakumna. Anu janten ciri Tembang Sunda Cianjuran saestuna dina wanda. Ayi ari Tembang Sunda Cianjuran mah aya di lebetna teh aya wanda-wanda. Ta eta anu janten ciri Tembang Sunda Cianjuran. Margi dina lagam Ciawian sakaterang akang lagam Cigawiran teu aya wanda-wanda eta. Janten wihde kana wanda Cianjuran panginten janten naon wae kan. Lagam Cianjuran lir ibarat urang lebet ka hiji rohangan di lebetna aya kamar-kamar. Kamar papantunan, kamar jejemplangan, kamar dedegungan, kamar rarancagan, sareng kamar panambih. Tah anu tangtos eta wanda-wanda teh mibanda ciri masing-masing ai. Tah khusus kanggo para panembang khususna nya umumna pakinten kasakumna palaku seni Tembang Sunda Cianjuran supados henteu leungit ciri mandiri Tembang Sunda Cianjuran kedah pageuh nyepeng ugeran wanda. Salah sawias contoh aya
mamanis dina jejemplangan anu teu kaci atau nepi teu kenging dianggo dina saban wanda sapertos galesoh. Galesoh teu tiasa dianggo dina wanda-wanda sanes. Kajabi dina wanda panambi. Kitu rupina ieu. Muhun panginten urang sangakeun wae muhun ya. Pamirsa minangka pangbubuka sejak kapihatur runtuyan lagu anu menggaran yasana Bapak Dr. Andes Haji Asep Kosasih. Wilujeng ngadangukeun. Agungnya pararun kasakung kasang dinuhung bujang ka anu lalu durirang rek ngahalang nyorat kembang cianjuran awahan para sinuhung wanda papantunan kumlar dagiyang pantun nyandak tina aci diri aci wuni papan Demi peting puik muntleng demi berang mebracan demi anu geus nyiptakeun jadi istri papasangan setemana kasapancen estu rupa pisan sing nu berekan bari pinu katakan ngabenerkeun ayana pala ganjaran ku kami digampilkeun
sarwa cukup teu nyibut kapangiran. Menekung mungguh sujud Beres kemari Napa kurang kujurakan ingsun di mananya bakal kemananya Tengah petir jempling saruring alam bungkem mengsak tenyuarang buana rare jomret ingsun sujud neda kamar suci dising harapan cak bayar tinu pada hasut diriksa regang diraksa nu diante kabagjaan siang wengi Madep sujud menekung ka Gusti nedang karomatan tengah peting jemplang jempling riang ganti sarada nambah getir diriku
pinuh kureget kitu lain kieu lain nun Gusti hendak pitung aduh Gusti. Tembang Sunda Cianjuran warisan karuhun urang anu wajib dipiara tur dimumule sangkan tembang Sunda langgeng majeng tub dugi kajaga. Urang lajengkeun paguneman dina renget ieu. Kang Asep Sumuhun. anu ditaroskeun aya nama panginten perkawis sanggian panginten. Sanggian rumpaka atau nepi juru sanggi dina lagu-lagu tembang Cianjuran. Kunaon margina seueur lagu-lagu dina tembang Sunda Cianjuran seueur anu nonim. Tika pungkur ti ngawitan akang diajar nembang nalika guru ngawulangkeun salah sawios laguna. Henteu kantos eta guru nguningakeun heula saha anu nyanggina eta lagu. Nuhun. Dugi ka nonim teh Nuhun leresnya. teu kapaluruh teu kacatet. Eta kahiji. Kaduana ti kapungkur teu acan aya nu rajin ngabukukeun Nuhun. lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran anu lengkep sareng saha nu nyanggina. Namun alhamdulillah kapalih dieunakeun aya anu rajin kalayan anu ngabukukeun lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran. Yasana Kang Sobirin almarhum. Pamirsa, sok sanaos mung ukur saliwatan anu nembe didugikeun dina paguneman wengi ieu. Nanging mudah-mudahan aya dina guna sareng mangpaatna kanggo urang sadaya, khususna anu mika cinta kana tembang Sunda Cianjuran. Salajengna sejak kapihatur lagu-lagu anu pamungkas ti perkempelan tembang Sunda Inten Sundarina ti Kabupaten Garut. Simkuring Teti Avianti seja amit seja mungkur saninten buah saninten dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Cag. Kaluar kalangkang awas nupi hari tengah jadi
baris tepang deui urang nyawang ngawawas ditutukan ilang sari nu endah tempat punata yo hayu urang pada hemang nyanggeutkeun duriat udagan katresnan yo hayu urang silih asih nalikeun kadeukeun keur urang duaan. Kemarin urang pasing ngaitkeun teteli asih ngagalindeng soralon ngaharewos bangun sono pinten enjing urang baris tepang deui urang nyawang ngawawas ditutukan ilang sari anu endah tempat punata yo hayu urang silih dineng nyimpaikeun kaheman nakantengan rasa yo hayu urang mati asih namparan tresna